Di mimitian kumimpi pikeun ngaturkeun Bapak Jokowi ti awal jadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dugikeun ka kiwari jadi Presiden Indonesia. Ayeuna abdi atos sareng Bapak Jokowi. Kumaha damang Bapak sareng Ibu? Numutkeun Bapak langkung betah janten kepala keluarga atau napi janten kepala negara? Ya janten kepala keluarga sareng janten kepala negara sami wae. Pertama kumaha cara Bapak mereget segala persoalan nu janten tugas Bapak. Numutkeun Ibu. Ibu ngarekeun Bapak janten kepala keluarga atau napi kepala negara? Ya kanggo ibu mah dilakonan wae bade jantenan naon ge pasti aya jalana. Kumaha Bapak ngabagi waktu kanggo keluarga? Ya janten gubernur terus pernah dilakonan, janten wali kota ge terus pernah ngarasakeun. Jadi murang kali ge terus arageung poe sirup sewang-sewangan. Kapukur naon anu ngajanten Ibu yakin yen Bapak teh pisarogen? Nya abdi milih nu pasti. Ibu cinta ke Bapak? Kami Bapak yang cinta teh ka Ibu. Namanya terus gaduh murang kali terus cinta. Abdi bade tumara si ayeuna ka Bapak. Aya nu resep aya nu anu resep ka Bapak. Tah kumaha Bapak nangkapna? Ya eta kedah dibuktikeun ku tugas padamanan nu sae eta nu ngajantenkeun masyarakat janten ka Bapak. Yen Bapak biasa jadi pemimpin anu langkung sae. Nuhun Pak, hatur nuhun. Nya sakitu wae hatur nuhun kanggo Bapak sareng Ibu. Nuhun Pak. Sakitu wae acara mantan aja.